Babarengan teu aya sekat sebab Bapak Kapolda ge poe ieu mah nyana nunda bintangna teu dibawa ka dieu sebab laporan ka kula saya harus pakai pakaian apa, pakaian putih nurut yana, jangan sekali-kali pakai pakaian polisi nurut yana, maka ente tenang. Lamun poe ieu nya make pakaian polisi make balok teu kudu ente nu nurunkeun kula. Maksudna ulah aya kebanggaan di forum ieu, apa sih polisi, apa sih bintang, apa sih balok, apa sih jabatan camat, gubernur, bupati, presiden. Di hadapan manusia mungkin agung luhur, di hadapan Allah mungkin leuwih hina tibatan jelema tukang menta-menta. Renungkeun ku urang kabehan, aya mulia di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah. Aya mulia hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Aya nu mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Khaliq.